Jadi masih aku naon kead bayar kunyuk. Nah masih aku naon cuk bayar kedut aing. Naon sih aku belum. Aing kamu burit ai sia. Masih aku naon cuk. Dia akan cekering. Anjing. Anjing bisa. Si mak goblok teh bau cungul. Si aku nyuk teh bayar utang aing kead. Lain kalau api-api kasurupan saya teh ka dia. Baru udah kemarin aja teh. Teuing mang na jam sakit cenah raya nya. Soal Nyebut naik ngaliwat na tupu gua tuh. mangkat wae gitu. Ah, cewek kagok atuh tungguan heula. Tungguan heula. Cuk, Nah ya ini sah. nah mana perang-perang gitunya jelema teh. Cing juga udah kecubung jelema teh. Udah bisa udah balik deui. Nah, ayahnya jelema gitu perang-perang teu pararuguh. Ih, tuman eta mah. Pegat ulah mang. Ngelek anjing gitu mah tuman geus sikat ya. Kayak sebalik deui ku aing pegat lah. Siksa anjing aya mah lah. Jak balap jak. Baru kita balik deui tah. Orang buru kan guys. Nah, ngoyoyo dua gitu mang. Geus, palangkeun motor, balik deui geus kedeung deui ge. Buru palangkeun motor. Ngelek jelema teh anjing teh. Buru, gat anjing lah. Oh. Aya naon ya motor dipalang-palangkeun? Orang mana sih ya? Orang ditu. ID dinya aya naon perang-perang bolak-balik. Emang banget aing mah kieu, tek odi mena ge kieu. Sia mah jiga anu masalah goblok. Terus kumaha ayeuna aing? Sah, kalau bikin tang sok lah dar anjing Anjing lah. ributkeun memang. Dar hok lah tonjok. Tuman. Heula, ulah main hakim duaan. Ieu negara hukum. Anjing sah. Rada pinter emang ngomongna. Ulah mang bisa diduitkeun. Wal balik. Geus ulah sok loba omong. Digasan awewe, ayeuna hayeuna kumaha? Geus mang lah. Balap motor we tah. Dar sok kieu ayo. Kasih paham nu kieu mamang sok. Ngelek anjing juga teuing mah. Oke, gaskan kalau begitu mah lah. Ya purukeun tuh di lempang ya pelan dia. Ya, ayo lah. Bapak engkolan di dia mah. Salah Ngelek. poin di wasitan ya tah. Tuh manuk kieu mah. Sal. Yo. Aing tuh make helm, bawa helm. Helm. Heeh. Baru cilaka. Lam. Ya. Tuman anjing teh teh jalma euy. Oh, nama. Ngelek-ngelek teuing. Berengut kitunya. Prongos eta ko. Lam. Buru wasitan. Sok lah. Ngelek anjing jalma kieu mah euy. Sok. Anjir, itulah layangan darah lucu, cepai hiji. Itu belah itu. Anjir, nah itu, anu balap motor segala itu di itu. Kok aing bejakeun deui ka Pak Asep ieu mah. Bos. Itu tadi anu balap cai bos. Di mana, Buri? Di lebak bos tuh di itu tuh. Atuh ayo yap yuk. Iya, bisa kan yang ayam bos tuh. Awas ya ku aing lamun Bener ngabohong aing ka aing. bener. Naon? Motong keluarga uri dia tuh, baralap mah aya tempatna kehe tuh mau hayam aing dola bisa maloda. Anjing salah kumaha ieu? Gas deui atuh nean di tempat. Kemana teh sia? Yap di lapang buat kan? Dar di mana wae ge di kuburan ge di lapang wani urang mah. Anjing. Salah kumaha? Yap, Ngam lah di lapang. Dar yap di lapang. Buru turun, startkeun. Sok lah. Sok hirupan heula. Hello. Oh no. Aduh,
teuing ya kana magrib teh goblok teh. Ngabuburit teh boga duit aing. Aduh, aku kumaha ieu aingnya. Aduh, aing ini. Kalau rezeki aing. Cuk. Mana kayak duit aing ngabuburit ya? Cici. Masih aku naon kead. Bayar kunyuk. Nah. Ih. Masih aku naon cuk. Bayar kayak duit aing. Jangan sih aku goblok. Aing ngabuburit ai sia. Masih aku naon cuk. Dia akan cekering. Anjing. Anjing bisa. Si mak goblok teh bau cungul. Si aku nyuk teh bayar utang aing kead. Lain kalau api-api kasurupan saya teh kadiekeun duit. Aduh, Sal. Pugu aing ngabuburit Sal ieu teh boga duit. Dia pan aing keur butuh cuk. Aku mah sia mah. Ho engke ked sia teh pura duit 50.000 ke minimal tah. Ke ku aing dibayar ieu ked sia. Cici. Sia kalah ngamuk kead. Pan aing ngan seukur nage sia. Ho main ke goblok ke ku aing dibayar ieu sia isa pelontong pisan ke teh pura duit sakitu kunyuk. Kunyuk teh sia goblok nanti raya di dia tuh. Goblok teh. Wajib. Masih eta kosno edan. Bayarin krimbat ya. Krimbat. Di mana? Itu di Agni Beauty di Kawali. Aing tiba-tiba buka duit euy. Wah. Ini mah harga diri aing mah balik gua ke jual rongsok aing. Ada nggak uangnya? Ada, Neng. Tunggu ya di sini. Mau ambil dulu KTM. Oh iya, jangan lama. Ya. Aduh, si Ucup teh meni lama-lama teuing. Esti nuju naon? Aku teh keur nungguin si Ucup. Emang ek naon nungguan si Ucup? Tadi teh ngomong naik dibayarin ke salon. Aku krimbat. Lah, nungguan si Ucup malila can puguh. Mending kan jeung abi ya. Dibayar ku abi. Oh beneran? Bener tuh. Ayo atuh. Ayo. Nah, ini tempatnya. Oh, Ayo, dicukur bisa. bisa. Aduh. Nah kemana si Bebek euy? Nangis heula kitu. Allah. Yo siga nama Agni Beauty teh. Di warna deui. Asia yang naon tuh. Jadi masih naon kan? Sianan masuna goblok pembawa wewe aing. Aing bela-bela ngajuapan cing rumah aing goblok dicarekan aing kumaha aing. Sianan masuna. Da kurang mah dipamerkeun hungkul, Cuk. Lah gandeng sia kunyuk sama tanaman makan pagar. Pagar makan tanaman meureun, Cuk. Gandeng sia kunyuk sama 11 12 si botak ku aing rempetkeun sini si botak tonjok sia ku aing kunyuk. Masih jadi ngomong bapak aing ini sok sih yang kumaha aing. Hah? Bisa sah. Sah. Kurang